ini marane mah nyeri. Bisa jalannya. Oh. Nyari atuh nih. Nah, aduh nih nempo mata kan. Mana Untung sendal dari tulungannya kok abi. Mana nulungan sendal nah. Saya atuh. Iya. Sangat dijak. Yuk. Sini teh. Da atasnya. Udah atuh marane udunan. Ya udunan naon? Abi udunan cengek. Nih. Gula. Nih naon abi? Masih dicarekan. Aya atuh nih nya. Nih, tong abi atuh nih gula mah mahal. Sarua we jeung cengeknya komo cengek mah. Mari makan loba kebon. Nah, metik we gula oge di kebon. Nih, nih. Ari ieu udunan naon? Nih kan abi mah geus naik ieu geus mau. Tong abi atuh. Bae lah, bae we ani. Eta ge mun hayang ngiluan we nya. Ini mana mah kitu. Atuh nya udunannya. Baru gula. Atuh. Ya tuh bisa dicarekan. Bae tong ngiluannya ini. Naon carekan eta teh? Eta kita nyokot gula. Mari mah boga cengek teh. Boga cengek. Boga mana eta? Nang maok. Naon deui wae ieu hawa-hawa maok deui wae. Tah si naon maok deui wae. Naon ari emak? Ngulung mah eta dinu etanya dinu deket eta sawah. Balik teh eta dah nyok. Awas kamu nyawa-nyawa aya nu ka imah. Atuh bawa getahan tuh. Benar nang ieu. Mah boga tapi dah tadi mana naik? Cengek Aya tuh bawah itu tong bateng mah. Ini heula tuh uam di nomor cana kuah oge. Kita mah atuh nih wani. Uang hiji atuh ieu. Nih capeknya naik nanya. Uang kenyiram tuh. Adi sekerum. Nah, atuh nih abi teh dek kapangi ku batur nih. Oh, berarti maafnya. Ya. Hayu mangga. Yuk. Atuh tong bateuing. Dua siki jadi bateuh. Geus bae cing rada. Rek ngarujak. Awas temen aya nu ka imah sia eta ngobrol maaf eta. Da bager. Aya mana mau diudak bager mah. Masuk mau ada gue yang diajarin ku saha eta teh atuh teh si Siti teh si Kenur. Nyabok sabeungeut nya. Aneh dek ulin kasih kucu aneh hoream kata tangga di dieu mah. Karari itu ararame jelema teh. Pengkhianat di dieu mah. Kasih kucu we aya nama ulin teh. Caji, kamu iya dek katongol kata si kucu. Si Caji apa teh? Naon kamari saurang ke diuk di si Sartil. Naon? Ya anu nimu. Wah, iya Caji teh bobo ka. Alas sia heueuh keuceuk. Nih kunaon nimbul kunaon ku botol. Alas ya, tapi eueuh sasaha cenah. Sasaha. Eueuh sia keuceuk sia bawa karma jang mana eta teh. Nah, rambut karma ka urang kuduna ge kasih kesi. Sugan maneh atuh boga. Eta mah meureun salah sasaran kuduna kasih kesi meureunan. Ieu mah ka urang ari eueuh sasaha mah sieun sia kena ka maneh nih sieun sia keuceuk ka deui maneh. Lain meureun lain ka urang kuduna mah kasih kesi. Ari kena anak ka maneh sia keuceuk lepas alas sia teuing ka kitu keuceuk ieu. Lepas teuing meureun pas kitu teh ka urang. Lain mencaji pan nimbulna teh kitu meureunna tah kuduna mah kasih kesi. Ngan meureunna lepas teuing jadi ka urang ka belah dieu keuceuk sarieun sia maneh coba kena pisan ka maneh. Iya caji nyeri aing. Nih aneh cicing di kota mah loba motor ieu Kudu sok ka dieu heula atuh caji nih heula. Lain bet bisa gitu atau kucing da urang kawan mah keur diuk di Cisarpe keur mantuan macan jago aya nimul ini sararieun teh ai coba kena pisan ka tarang maneh nyeri pisan caji di sararieun keuceuk ani maneh ka maneh mah kitu karma maneh teman yang caji ada caji geuning kos itu sarua da sarwana ni sieun keuceuk padahal mah aing eta teh nu nimbul teh. Kenapa ka mana Caji? Kasih kucu urang teh. Aya perlu ieu kasih kucu. Aya perlu we mau dibeja-beja ka batur ieu mah rahasia. Nah, urang itu dibejaan. Nih, apa sorangan eta biwir maneh. Biwir urang meudak kieu da kumaha. Maneh enak kerjangar entau hayang apa kerjangar ieu. Ayo ada kasih kucu heula Tapi biwir urang mah Caji da normal teu ieu. Kasih sorangan wae
alus we sok suci empatan sorangan ge sarwana bibirna ge sarua teh nyekola dasar haji gejual Bencenar. Bencenar. Kemana sih anggar iya tuh beakeun sangu teh sia. Ini lebar iya, hang udah kuda. Bencenar. Mak. Ah, geningan mutruk saka dieu. Entah gula, Mak. Entah gula, assalamualaikum ngeunah eta nyarios entah gula. Iya. Hah? Indung oge meuli gula teh. Maneh menta gula. Masak potong. Jangan masak. Ah. Atuh mani. Ieu mah naon sangu teu dibeakeun hang udah kuda. Da pahit mani. Ngaran waria pahit Asia. Ah, teu da wariana pahit mah mani nu amis meuli teh. Ya di mana atuh sia teh? Nih. Terus kok aing meuli melon ke mah geura. Ya teh mah. Ini oke, itu yang meuli atuh Nur. Bah, teman. Kan ini dek masak emak teh. Abi dek ngarujak. Rujak naon? Rujak buah itu nang mau. Sia naon nusen kudu budak pada buah. Da sikiin. Tututan sikiin maneh. Ada sikiin mau nama abi mah henteu. Sia teh meuni riweuh teh ini. Menta ieu bakal dibere ku batur oge na kudu mah. Di mana pedit nih? Saha? Nih itu. Eta nu dilebak atuh ditonggoh. Nu ditonggoh. Oh, udah tahu emang kudu di eta? Heeh, kudu dipawok lah. Geus saha ieu? Urut abi tadi datengeun mah. Tunggu aing masak di subuh sia teh. Euh hijina. Nih mah hiji mah mahi cenah da teh tolong. Sabaraha. Ieu nu gedena. Hiji nu gedena nya. Mah ieu dek masak. Tah nu gedena geus. Naon deui? Cabe. Buat cabe mah atuh Nur nih mana teh beli ini. Mulai dalam mawa atau tuh sekerum lo baca cabe atau di kebona nah tuh kita abi wae iya udunan gula teh udunan pang alus mah satempat semua mau darekeun udunan gula nah kudu ke mah menta katana rujakna benang mani oge nang ngeunah mau menta ieu beakeun sangu ya tuh ya mau aneh sok ge di babag ieu mas iki unggul teh boga cikur sia meni eueuh nu lain nama nu lain ah oh, lain cenah mah geus pulang. Sikian we cenah mah. Iya perlu diwakan ku Maya. Nah, si Bancanur nya kop udah kuda sia. Lebar dengan sangu. Jauh bisa kabar uap. Iya, anggur wajir ya teh ya, mubah. Nah, hanya tapi aku ingat diriku di saat bersama hidup sengsara makan sepiring oge temahi Pare oge dina kasur butuh. Iya nih, lamun dipikir-pikir dari ayeuna kitunya urang baheula tuang sapiring ku tiluan cikerum bapana urang. Terus sare ieu samak butut teu samak kasur kapuk nu lawatu milaannya. Tapi enak alhamdulillah ya Allah. Boga salaki anyar urang teh ieu diangkat derajatna. Sanajan ieu mah butut kena oge nu penting mah duit teh kakurangan urang teh ieu alhamdulillah ya Allah nya. Berarti benar Allah teh mempertemukan jodoh dan memisahkan orang dari yang bukan jodoh kita. Tah kitu segala teh nya karena mah jadi kudu nyanyi anu happy atau tong anu sedih-sedih wae agak ngepesadih orang lagi. Ketika dibuka bajunya kelihatan bulunya idi. Nah, cenah itu mah tanda dua kieu. Ketika dibuka bajunya kelihatan bulunya idi. Terlihat pula bijinya. Bentuknya ada yang panjang, juga ada yang pendek. Idi. Beni kotor pisan dulu. Naon da bersih we bae da gari. Mana atuh?
Abi bieu dicarekan ku Ma Abi. Bae atuh nya. Ini saya iya minta pisan Nges dia ancan. Cikurna loba-loba teuing. Bae atuh. Ciga eta atuh mana gulaan. Rum ieu maneh nih. Naon aya nun nih rum wae cantik. Nur atuh gawe Nur nih cicing wae. Kan ulah kulobaan nih, mata kan bieu teh ku Abi nih. Bae we mun teu ngeunah mah nu terakhir. Eta mah gara-gara nu terakhir. Kebiasaan heula nya buatna. Sini atuh kita minta bedang sini. Macam bican. Gon, Kenapa ya? beberes. Nah nih, berang-berang teh beberes teh. Oh, atuh mah bagawe atuh kan nyeuseuh, kan masak, Nya sarua wae keuceur da urang oge ibu rumah tangga ieu. lain nih kakak ieu nya ngawalaan wae. Tuar atuh nih. Ngabar atuh teu dijual tinggal eta baruahan. Mana tinggal hiji atuh keuca teu loba mah kurang mah tuar. Nah, tapi urang mah alhamdulillah naon buah terus piahana poe jadi kudu naik. Bener atuh. Itu mana nih? Ih geus beunca iha. Oh, naon mah hutang. Hutang naon atuh keuca urang mah punten tarang hutang ah. Oh, atau mulang kawin bieu ya, anu naros ngukul. Keuca budak urang naon. Geus saleuseung anak, heula kamari teh. Lo maneh nyaho? Nyanyaho atuh kan jeung budak aing anakna oge. Oh, saruanya. Nya kacanakeun budak SI. Lain keuca sia teh budak urang teh budak sejenna bieu. Siap jebak. Siti. Heeh. Urang sarua kamari teh mayar hutang atuh iha ieu. Ngalakeun cek aing teh nih. Barupa barudak teh. Kalau sok ulin deui jeung si Kiti ah, urang teh dasar lila-lila ieu sok ulin jeung budak mana jeung si Kenur mah teu kitu pas ulin jeung si Kiti. Goblok urang mah atuh da nyage non urang nak ieu baheulana. Tukang madognya baheulana tukang Disebutkeun atuh tukang madogna aing teh geus nyaho. Tutup mulut. Nyage kieu kitu. Mun kapungkurna urang tak mung turun-temurun ka budak anak enco urang. kecil dagang ieu mah kata urang mah eta kita genah si Haji jeung si Imas ya teh kuat kakak urang. Meuni riweuh beuneu nya ditu teh meunang booming beuneu batenya. Oh nih urang mah untung we urang mah tetangga nu kos Haji ya. Jadi enak budak urang kitu oge. Ya biasa we urang mah. Urang mah beak di perumahan ieu. Heeh nah kecil sia teh. Oma urang mah kecil Haji kuat ka di pupuas pisan. Pasti atuh ieu mun ngaguh ka maneh mah. Ieu maneh kan naon ieu aya eta aya naon aya dendam bumbu juga tahan main Haji teh. Teu we urang mah da bager Haji na we nu kitu patuh. Asa benci-benci teuing kitu ka maneh teh. Heeh teuing kecil sirik pada urang mah meureun kecil jelema kieu manehanana saing. Kasarua beunghar sia oge ieu loba kebon. Lain ieu panan Haji mah nya sorangan nyerikeun pisan geuningan. Mereka ieu aslikeun main ge ieu. Tah hayang kecil urang mah era. Irung tinikan sia teh mata tinikan halis tinikan letah tinikan sia teh ku emas kabeh. Amun ge kana huntu we tindikan mah teh. Heueuh tah eta nyengir kieu ka Haji tah deui aya kitu meuli emas nah huntu kitu. Ame puaseun. Sia eta beunghar huntuna ditindikan. Ayo baheula asa teh eta 50 tahun bisa dilaan ieu. Cari daging. Itu dihuntus ya teh gitu. Seris ya teh naon atuh mun di kanjeng maneh barang lain be halalna oge sia teh. Mun deket pasar. Tong ka nyokot hayang ka keureut. Ulah dikeduk loba-loba ting ah. Nih Tah si Nurnya sok. Abi udunan panglobana hok. Nyewa. Gula tinggal abdi mah meuli deui ongkoh. Bayar atuh daripada teu Tas sikiin dibawaan. teh udunan. Udunan we, sok lamun abdi teu naik mah sok. Moal aya coeleun.
Dia eta gedang nang abi naik. Geus teu uyahan deui. Nah. Lapisan. Ini sih. Masa turun nih burung ngas gumet cerok nih. Ulah dicocolkeun deui urutna geuleuh. Rangu pisan, naunya. Nah, amis pisan. Coba deh. Ini enak. Terus? Udah pisan nih sabaraha hiji ieu cengikna. 3. Gimana atuh ieu teh sisihan teh geus naon teh sisihan teh atuh. Nya cek aing oge sampe teu kudu ngabobod. Kucing sia teh ni urang mah nyaho era pisan sia teh ni. Beungeut urang teh di mana atuh. Jadi dinya sia mah hari teh nabujur asa sesieur aing mah ieu. Aing teh ngomongna mah henteu cek urang teh teu. Teu urang teh keukeuh da budak urang mah teh kitu da emang teh kitu. Iya anu kabuktian kitunya era tuh urang teh. Heeh nah atuh keukeuh aing langsung ya ngakukeun da nya budak urang kitu. Heuh imane mah pugu deui da ti indung atuh nurun aing urang eueuh turunanna. Oh sia aing sia teh meni. Lain ieu da jeung nyana. Naon atuh bae we nu penting mah aing mah henteu sia teh da budak maneh we mau oge kamari sarua jeung aing. Nah hanya budak ka urang saja budak urang sia teh ni da budak maneh ge sarua mah adog sia teh. Sen. Nah kelap-kelip. Iya. Hah? Meuli gula mah aing enggak anu. Mana? Haji burung. Entang bari ngomong. Action. Aku naon sih? Mau deket pasar. Goblok. Enggak tahu. Sepuro. Itu mah kieu. Non. Pas baru daftar kita halu pasang geus kayaknya aya di dieu nya. Paling saya itu para buah di peta hiji. Lain di peta non. Kadang kan sabuahna maok teh sareng bikeunnya ka itu nyonya da obi jeung skensi duaannya. Kelihatan bulunya ide. And action. Mana coret? Aing anjing gula. Guys. Dan itu bukan sekedar syuting doang, ini mah asli ngarujak. Karena kita BM rujak bangetnya. Aku naon eta? Sakit, kalah cacing ningali. Kalah cacing. Mepit deui engke dan di tengeunaheun. Amin, doakeun cing cager sok eta cacing geura opi. Nggak tahu di atas teh enak we opi. Gelau enak. Ekstrim mung bisa viral.